haturan wilujeng tepan, haturan ka urang Sunda, ka pamangkeun sareng istri sepuh anom kadang wargi haturan, haturan wilujeng tepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapa miwah ibu rengrengan pangajen anu kusim kuring dipihon. Puji sareng syukur hayu urang sesarengan sanggakeun kana Maha Kawasa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumargi dina waktos ieu urang sadaya dipasihan kasehatan lahir sareng batin. Teu hilap sholawat sinareng salam mugia salamina kacurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka para kulawargina, ka para sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Dina kesempatan ieu, sim kuring bade ngadugikeun biantara singget ngeunaan peran Bank Kuningan dina ngamumule jeung nanjeurkeun budaya pikeun ngahangkeutkeun pambangunan di Kabupaten Kuningan. Nepangkeun puasa sim kuring yu endah, sim kuring kawit ti Desa Cilaja, Karamat Mulia, Kabupaten Kuningan. Sim kuring wawakil pamilon ti Perumda BPR Kuningan atanapi anu biasa disebat Bank Kuningan. Perumda BPR Kuningan atanapi Bank Kuningan teh nyaeta salah sahiji parusahaan umum milik pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Bank Kuningan mangrupikeun bank perkreditan rakyat anu modalna dipimilik ku pemerintah Kabupaten Kuningan ngalangkungan investasi langsung anu asalna tina aset daerah anu kapisah. Bank Kuningan nyumbangkeun PAD atawa pendapatan asli daerah ka pemerintah daerah Kabupaten Kuningan ku cara ngahasilkeun keuntungan unggal tahunna. Dina kahirupan sadidintena, Bank Kuningan teras narekahkeun pikeun ngamakmurkeun masyarakat ku cara ningkatkeun standar hidup masyarakat ku produk-produk anu aya di Bank Kuningan, sapertos kredit, tabungan, sareng deposito. Kumargi kitu disumanggakeun ka sadaya wargi masyarakat Kuningan kanggo ngamanfaatkeun produk-produk anu aya di Bank Kuningan. Nu peryogi kanggo modal usahana mangga tiasa ngajengkeun kredit, kitu oge anu ngagaduhan dana tiasa disimpen di Bank Kuningan mangrupi dina tabungan atanapi deposito. Kanggo wargi masyarakat Kuningan anu parantos ngamitra sareng Bank Kuningan, eta mangrupikeun hiji tawis partisipasi urang kanggo ngahangkeutkeun pambangunan di Kabupaten Kuningan. Bank Kuningan oge sok ngadukung program pemerintah daerah Kuningan dina segi kabudayaan daerah sapertos nganggunakeun basa Sunda dina lingkungan pademelan sadidintena sareng ngangge anggean tradisional Sunda dina dinten Kemis Minggon Pamungkas unggal sasihna. Oge dina dinten paringatan sapertos Hari Kartini jeung sajabana. Bank Kuningan aya pikeun ngawangun ekonomi masyarakat Kuningan. Bank Kuningan ngagaduhan sababaraha cabang anu aya di sababaraha tempat. Salaku hiji-hijina bank milik pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, Bank Kuningan ngawula ngalayanan sepenuh hate ngabangkitkeun rasa simpati. Bank Kuningan ngagaduhan mandat pikeun pemberdayaan sareng layanan masyarakat. Salian ti jasa keuangan ngagaduhan cakupan ka padesaan sareng daerah pasisihan. Bank Kuningan milik urang Kuningan. Bank Kuningan tuh sareng makmur babarengan. Bank Kuningan mitra pambangunan desa. Bank Kuningan aya di mana-mana keur urang sadaya. Sakitu anu tiasa kapihatur, hatur nuhun kana pahartosanana. Hapunten anu diteda bila aya kecap anu kirang meunah, bila aya cariosan anu kirang pantes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.